Arek ngusep suku nyeri ya teh. Aduh, kudu berobat ke mana ya? Jigana ya mah kudu berobat ke Mbah Suro ya mah ya. Mbah Suro bahasa ya. Oh, Mbah Jono. Nyeri ya suku sabelah. Aduh, berobat ah. Ya ditenden lah ya. Aduh, nenek ngusep emang kudu berobat lah ah. Ribu. Aduh, nyeri suku ke kepaksa we ya mah aduh, naik motor ribu kudu bubar lah ya mah tatanya. Iya jika nanti ya siabah tadi dia apa sah mudah-mudahan raya ya di dia ya siabah nak. Oh itu jika nanti bah Aya naon maning gogoroan? Ka dia tuh lah di jalan ka dia. Ka dia tuh aya naon geura? cager bah Cager alhamdulillah celik. lain ieu teh bah nyari ieu suku yang bubaran ieu teh Asal usulna kumaha? ieu teh kamari ieu teh sok ningalian TV mimiti nama gitu teh sok nonton kieu sila pas abdi hanyat gitunya bah. Nyeri ieu teh suku teh bah. Poe kamari ngandahar naon? Lontong sangu gitu ieu teh bah. Penyakit naon anu boga anu awal? Ya paling oge penyakit nu boga awal mah lapar paling oge lapar doang. Enak gampang mah. Eusian beuteung geura tah. Abah mah kanyahoan awak di dinya da. Jadi kieu we baheula hayana mah langsung ieu suku urang hayang nyaho ieu kunaon kitu urang mah tuh nyeri ieu teh bah sabelah. Coba tayekeun seureung. Urang teh ku abah. Umur ieu mah Faktor umur. heueuh. Abah masuk lulucon pur aku faktor umur pan ieu teh mun umur ieu jeung anu ieu teh sarua meureun bah. Lamun faktor umur meureun bah ieu teh meureun suku jeung suku ieu teh meureun sarua nyareri abah mah teu ecreug Bener eta di Terawang ku abah pan bieu meureun. teu ecreug faktor umur meureun duanana nyareri meureun ecreug geus balik Paling bah. mane teu ngawaro ka aing kumaha sia we babal teh. Duh, abah geblek eta mah di suku menjangkut faktor umur yang meureun lamun faktor umur mah duanana we nyareri ieu mah panyerina ge sabelah ning balik abah geblek. Tuh, nyeri-nyeri teuing ya teh suku teh. Mirip ya teh nih. Aduh. Ya mah kudu gitaran ya mah. Cek si abah berang faktor umur, tapi lamun faktor umur dua nana meren nyeri sukuna ima pan hiji meren si abah mah teman teu
gelo jika nanti eta si Abah percaya orang mah mun arek oge lain faktor umur faktor teu boga duit mah heueuh jika nanti ieu mah aduh gimana euy target terkonsen bagoy deh si Abah